Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu orang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Fathul Majid halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatu rabi'ata asyrata ari sifat nomor ka-14 al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala kaunuhu ta'ala eta ayana Allah ta'ala qadiron eta anu kawasa. Bahwa sareng itu kaunuhu ta'ala qadiron sifatun eta sifat lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa ajali mughayyiratun anu ngabedaan til kudrati kana sifat kudrat. Lakinnaha tetapina ari itu kaunuhu qadiron lazimatun eta anu nginginti lil kudrati pikeun kana sifat kudrat. Bahwa sareng ari itu kaunuhu qadiron amrun i'tibariyun eta perkara anu bangsa rekenan. Lah mana ya? Laisa lain itu laisa lain lahu eta tetepikeun itu amrun tahakukun arinya ta fil kharijin di luar fi kharijil a'yani di luar pirang-pirang dat wala sareng teu fi kharijil adhani di luar pirang-pirang hate. Ballahu balikta eta tetepikeun itu kaunuhu qadiron teh tahakukun arinya tapi nafsihi dina datna itu kaunuhu qadiron wa pidihni sareng dina hate pakot hungkul. Palaisa mangka lain itu kaunuhu qadiron teh halan eta hal li anal haqqa karena sayaktosna anu nyata annahu eta sayaktosna itu kaunuhu qadiron teh la hala eta lain hal. Aila wasitota tegasna teh aya perantara bainal wujudi antara aya wal adami sareng eueuh. Wal farqu sareng ari anu ngabedaan atawa perbedaan bainal hali antara hal alal qauli netepan qaul bihi kana ieu hal teh wa bainal amri sareng antara wa bainal amril i'tibari sareng antara perkara anu rekenan. Anal hala eta sayaktosna hal lahu eta tetepikeun itu hal teh tahakukun arinya ta fil khariji di luar ani zihni tina hate wal amrul i'tibari sareng ari perkara anu rekenan lahu eta tetepikeun itu amrun teh tahakukun arinya ta fi zihni dina hate wa fi nafsi sareng dina datna itu amrun. Wa dalilu sareng ari dalil ala subuti kaunihi ta'ala kana tetepna ayana Allah ta'ala qadiron eta anu kawasa huwa ari itu kaunuhu huwa ari itu kaunuhu huwa ari itu dalil teh ad-dalilu eta dalil ala subutil qudrati netepan kana sifat kudrat wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon kaunuhu ayana Allah qadiron eta anu kawasa istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon kaunuhu ta'ala ayana Allah ta'ala ajizan eta anu apes allazi anhu ari itu ladi teh didu kaunihi qadiran eta lalawanan sifat kaunuhu qadiran. As-sifatul khamisata asyrata ari sifat nomor ka-15 na kaunuhu eta ayana Allah ta'ala mahalul Allah ta'ala muridan eta anu ngeresakeun bahwa sareng ari itu kaunuhu muridan sifatun eta sifat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa ajali mughayyiratun anu ngabedaan lil iradati kana sifat iradat. Lakinnaha tatapina ari itu kaunuhu muridan lazimatun eta anu ngingintil laha pikeun itu iradat. Bahwa sareng ari itu kaunuhu muridan amrun i'tibariyun eta perkara rekenan laisa anu lain lahu eta tetepikeun itu amrun tahakukun nyata fil khariji di luar bal pinapsihi balik tadina di datna itu kaunuhu qadiron kaunuhu muridan wa pidihni sareng dina hate pakot tungkul. Wa dalilu sareng ari dalil ala subuti kaunihi ta'ala muridan kana tetepna sifat kaunuhu ta'ala muridan wa eta ari itu dalil teh ad-dalilu eta dalil alal iradati kana sifat iradat. Wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon kaunuhu ayana Allah teh muridan eta anu ngeresakeun istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon kaunuhu ayana Allah teh muridan mukrohan eta anu kapaksa allazi anu huwa ari itu ladi teh didu kaunihi ta'ala eta lalawanan sifatna
eta lalawanan ayana Allah Ta'ala muridan eta anu ngeresakeun. Sifatu sadiqah asyrota wallahu a'lam bishawab.